Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Harita waktu kayan teh terus nyerelek beki peting bae. Sakapeung kadenge hawar-hawar sora anu babaung kabawa ku hiliwirna angin peuting. Reangna sasatoan jangkrik anu ngikrik gaang anu marengan. Manuk cucur nu ibur mapaes dina peuting harita. Ngarasa cukup cumarita. Harita abah anang terus nyarita ka sararea. Yang Darman, Idon, oge Madi, geura istirahat. Sok geura sarare ka ditu. Wanci geus nya deka janare leutik kitu ye. Lah, di si abdi mah di dieu abah lah di luar ye. Sok we abah sareng Jang Darman mah tah kalebet. Awat tos tiris di luar mah. Bilih ku kumaha deui. Mohon Kang, sok-sok we di lebat. Abdi mah di dieu ye. Maturan Kang Madi. Ngadengi Idon jeung Ahmadi nyarita kitu, Pok Darman oge nyarita. Wah, teu kunaon atuh Don, uing mah geus sehat, geus jagjag deui ayeuna mah. Mangga abah bade istirahat makeun, da abdi mah teu acan tunduh. Kitu pok-pokanana Darman bari ngabaheu aya dina kursi anu aya di teras imah. Nya sanggeus kitu majung abah anang teh nangtung bari jeung Pok nyarita. Seug atuh ari kitu mah barudak. Ari bener can tarunduh mah abah geus teu kuat, hayang ngagoler ye. Kitu cek abah anang. Bari leos ninggalkeun Darman sabatur-batur. Sanggeus abah anang ninggalkeun Darman anu aya di luar, kaayaan teh beuki peuting wae. Di luar tingkal perlalai anu keur nyamran rametu. Bancet reang disarada di hareupeun imah abah anang. Anu kebeneran pisan eta imah teh teu jauh ti pasawahan. Jangkrik ngikrik rame patemalan jeung baturna. Hiliwir angin teh nebak kana awak Darman jeung Idon kitu deui Ahmadi. Kabehanana saurang ogenan eueuh nu lemek, eueuh nu nyarek, pada mibanda lamunan sewang-sewangna. Gancangna cerita Idon teh ngelekep heuai, Pok nyarita ka Darman. Kang, kuring saraya ti heula nya duh asa geus teu kuat ya. Si cepot ngagupayan hayang dikekepan. Ngadengi Idon nyarita kitu Pok Darman teh ngajawab. Sok-sok atuh Don kadinya, lamun geus tunduh mah lah. Ulah ting dipaksakeun kudu molotot. Barang jeung ngagoledagna awak Idon teu dilaogenan, geus kadenge nyegrek-kerek bangun anu ngeunah pisan. Nempo Idon geus sare kitu. Darman terus nangtung samemeh ngaleos, terus Darman teh nyarita ka Mang Ahmadi. Mang, na teu acan tunduh kitu bilih bade ngekepan si cepot mah mangga bae atuh. Kitu pok-pokanana Darman bari jeung ngalieu ka Ahmadi. Trila Pok Ahmadi teh nyarita. Teu acan ujang, teu acan tunduh ieu mamang ogenan. Mamang mah hoyong ngarencangan ujang lah. Kepami ujang tos kulam. Nembe mamang ogenan bade ngiring tah kerek nyegrek. Kitu teh ujang. Harita Darman jerut kaburuan. Sanggeus saya diburuan Pok ngagrentes dina jero hatena. Aing kudu bener-bener nalingakeun kaayaan ieu lemur. Najan aing geus yakin si Gaper teh bakal datang dina waktuna. Oge dina waktu anu geus kaitung ku aing. Ngaran garong bisi ngadodoho terus bisi manehna teh ngabongohan. Kitu cenah cek geurentes sate Darman. Nampo Darman ngajajanteng kitu Ahmadi jeung nangtung terus ngadiketan ka Darman. Pok nyarita halon pisan. Jiga-jiga geus boga pirasat dina hatena. Naon anu keur dipikirkeun ku Darman. Ujang,
Mamang teh boga pirasat itu ye. Dina peuting ayeuna teh bakal aya kejadian. Kitu cenah cek Ahmadi. Bari melong harita teh ka Darman. Pugu oge kuring ge ngarasakeun ye. Ieu teh hawa teh mani ku tiris-tiris teuing jiga aya anu keur musirkeun kakuatan supaya urang teh sarare tibra. Jeung deui asa beda karasana ieu teh. Kitu pok-pokanana Darman. Cacap Darman nyarita kitu. Celeng-celeng jurali crek-crek. Disagigireun awak Darman. Aya anu ngabadega, dua dedegan, hiji pangawakan awewe, anu hiji deui pangawakan lalaki. Pok anu awewe teh nyarita. Jang, asa bakal aya kejadian ye dina peuting ayeuna? Pokna teh disusul ku hiji sora. Wah, yakin kaya kieu mah urang teh bakal kadatangan ku tamu ye. Anu teh diondang. Kumaha Ujang? Geus siap-siap ye. Kitu cenah cek dua sora. Oreng si mana horeng eta teh Asih jeung Abah Anang anu nyampeurkeun ka Darman nu keur aya di buruan. Abah teu kenging hawatos, abdi tos siap tah tanagi sareng emutan. Malih mah sing kudu patelak jeung anu ngaran Gaper ogenan, abdi mah siap. Ngadenge Darman nyarita kitu Asih mesem, teu dilapok nyarita ka Abah Anang, negeskeun kana wawasen Darman anu ayeuna. Abah sing percanten tah kana wawasen Ajang Darman anu tos mibanda sakabeh anu aya dina kitab haur ireng. Sing percanten ka Asih Abah. Kitu pok-pokanana Asih. Ari Darman neuteup ka Asih, aya rasa panasaran dina hatena. Pok Darman teh nyarita. Ke. Nah, Habibi terang kana kitab haur ireng. Ti saha yen abdi mibanda eusina eta kitab? Kitu cenah cek Darman, bari melong kana jadi bibina. Panjang caritana Mas Ujang. Keun engke dicaritakeun ku Abah. Ngadenge Abah Anang anu ngajawabna, Darman kasurung ku rasa heran. Pok tumanya ka Abah Anang. Asa beuki heran wae abdi mah ye. Naros ka bibi anu ngawalerna Abah. Kumaha ieu teh? Kieu atuh Ujang caritana mah. Pangna bibinya neh apaleun yen Ujang geus mibanda kana naon anu aya dina jero kitab haur ireng teh. Kieu caritana mah. Barabat Abah Anang teh nyaritakeun sakabehna ti mimiti yen Asih teh muridna pamajikan Eyang Surawaja. Ditetek teh nu kaliwat. Darman unggut-unggutan ngadenge caritaan Abah Anang teh. Trilapok Abah Anang mungkas caritana. Tah, kitu kasep incu Abah geus ulah heran. Pangarti Ujang hampir satata jeung bibi hidup. Darman unggut-unggutan ngarti jeung paham ayeuna mah. Pangna bibina bisa nganyahoankeun kana eta kitab anu dipibanda ku Eyang Surawaja, anu ayeuna dipaling ku Jajadu Garong anu ngaranna Si Gaper. Samemeh Darman nyarita deui, terus ngabagikeun paneuteupeuna ka Abah Anang jeung ka bibina. Trila kadenge Darman teh nyarita. Wah, berarti pirasat dina peuting ayeuna teh Abah jeung bibi tos ngarasakeun naon nu bakal kajadian ye. Utamana bakal anu ngaranjah ka ieu lembur jebulan. Terus lampa urang teh kedah kumaha Abah? Cacap Darman nyarita kitu, uleng Abah Anang teh ngahuleng, pok ngagerentes dina sajeroning hatena. Kaya kieu mah kudu kutiluan yang hareupan eta komplotan Garong teh. Da teu mungkin lamun ngagudagkeun murid-murid aing mah. Nempo Abah Anang ngahulang kitu, pok Ahmadi teh melu nyarita anu ti tadi teh lemek teu nyare. Abah, teu kenging hawatos Abah. Madilah anu bakal ngabejaan ka sadayana barudak tah. Sok Abah tinggal nyarios kudu ka beulah mana ieu eta barudak teh ngajagana. Bisi kaburu datang manten komplotan Garong. Anu sakumaha bieu dicarioskeun ku Jang Darman tah sareng Ceu Asih. Cacap Ahmadi nyarita kitu, Abah Anang ngarasa bunga, pok nyarita. Madi syukur. Ayeuna bejaan. 10 urang barudak anu 5an dititah ka beulah kaler, didaguan ku Abah di beulah dinya. Terus anu 5an deui ka beulah kulon. Sok Nyai, tuturkeun Jang Madi tah.
Nyai nyegat ti jalan anu rek ka balai desa, bisi aya nu asup ti belah dinya. Jom, geura mangkat ka ditu. Sanggeus Abah Anang nyarita kitu. Curelat-curelat les. Asi jeung Ahmad diteges eueuh. Ti eta patempatan, Pok Darman teh nyarita ka Abah Anang. Tahu pami kitu mah Abah, Idon sareng Maratni bagian ngajagi wae tah di dieu. Bisi baladna aya nu asup ka pilemuran. Heeh, benar ujakeun. Nini hidup jeung Idon keur ngajaga di dieu mah. Anu penting tah sisi lembur belah wetan jeung sisi lembur belah kidul kudu dijaga eta patempatan teh. Sabab anu tomper ka leuweung jati. Tinangtu sigaper jeung balad-baladna teh asupna ti belah dinya tah. Moal mungkin teu belah sisi lembur kulon mah jeung sisi lembur kaler da pasawahan di dinya mah. Cacap Abah Anang nyarita kitu. Celeng-celeng les. Geus ngiles kahakan ku belebegna peuting. Ari Darman nempo Abah Anang kitu, terus ngarikeun ka Idon. Pok nyarita. Don, yeuh, Idon, hudang. Ngarasa anu ngagudagkeun kurinyal Idon teh. Hudang terus nangtung. Ngaliekeun ka sabeureun eta tempat. Nempo Idon kitu, jeung Darman teh nangtung Pok nyarita. Sing eling Don, sing eling ya. Ngarasa lelembutan anak geus kumpul Idon sadar. Saha nu aya di hareupeunana Pok nyarita. Wah, uing keur gelut jeung garong. Bieu teh dina ngimpi, nyata pisan. Salah atuh ari ngobrol teh. Ari dina ngimpi malah nyata. Lamun nyata di dieu tah di alam dunya. Eta mah di alam pangimpian atuh. Teu nyata hartina. Oh, nya ketangnya. Poho salah carita. Gas. Ulah tarik ting bisi kadenge ku Ma Iwin tah jeung ku Oci. Bisi harudang ke kasurung ku rasa penasaran. Aya naon kitu Kang? Pasti bakal aya kejadiannya anu ngabalukarkeun ieu lemur teh riweuh. Sakumaha Kang? Bejaan tugas Idon Suridon ye kudu kumaha? Yeuh Don. Maneh di dieu jeung eman ini sok talingakeun oge jaga lamun aya pibahayaeun ngagorowok wae nya. Geus tangtu ku kuring kadenge. Da kuring moal jauh ti dieu. Di pupun surut pasir belah wetan tuh. Kitu cenah cik Darman. Bari nunjuk harita teh ka belah wetan. Nya geus kitu mah celeng pelepat les. Darman teh tenunggu heula jawaban ti Idon. Harita sakolepat geus leungit tina panenjo Idon. Wanci harita teh keur memejeuhna ti Brasare sakabeh pangisi lembur jebulan keur ngambah ke alam pangimpian masing-masing. Reangna anjing babaung jiga-jiga nu mere ciciren bakal aya kejadian di eta lembur. Sesengkuk jeung manuk situtit reang patemalan ti opat manhat jiga anu ngarasakeun kana kaayaan anu kaalaman di lemburna Abah Anang. Harita Ahmadi geus ngajalankeun naon anu bieu dibejakeun ku Abah Anang. Kitu deui Asi, geus aya di tempat posisi keur megatan di jalan. Bisi aya garong anu asup ti belah dinya. Ari Darman sanggeus aya di pupun surut pasir anu aya wetaneun lemur. Teu jauh ti imahna Abah Anang. Darman geus sayaga naon anu bakal kajadian dina peuting eta. Pok Darman teh ngagerentes dina hatena. Rasakeun sia wawalas aing. Ayeuna sia kudu modar tah. Kudu mayar naon anu geus ngabalukarkeun ka kulawarga aing. Kitu pok-pokanana Darman. Bari jeung paneuteupeuna anu geus dilatih najan poek pikeun Darman mah teu jadi hahalang. Geus mibanda ka sakabeh eusi kitab haur ireng tina olah Puragabaya tepikeun ka panca indrana geus masagi ku pangarti.
tuk tepikeun ka ngolah ajian pancaraga. Ceuri Darman geus bisa ngadenge najan eta sora sakumaleutikna. Panenyo Darman lir panon ucing anu keur nitenan mangsana dina beleg-begna peuting. Ambeuna bisa ngabedakeun bau manusia jeung bau sasatoan anu aya di sabeureun manehna. Cag urang tunda heula Darman anu keur nalingakeun di wewengkon Jebulan. Ayeuna urang caritakeun di hiji leuweung anu papentas-pentas jeung lemur Jebulan. Di eta tempat aya hiji pasir anu nungkawing, dikurilingan ku jungkrang anu longkewang. Di saluhureun eta pasir teh aya palataran anu lega. Harita aya sababaraha jalma anu keur ngayakeun babadamian, pikeun nangtukeun ngaranjah ka hiji lemur. Anu jadi jajadugna eta garong teh nyaeta tayalian Iwati Gaper. Sanggis tuntas neleuman ilmu-ilmuna, harita Gaper mawa wadia baladna pikeun ngaranjah ka eta lembur. Pok Gaper teh nyarita. Sorana sentak senghor, beungeut geuneuk, lir beusi atah beuleuh. Panon burahay beureum, jiga beusi meunang meuleuh. Lamun ti beurang geus tangtu bakal katembong, bolototna, mata anu jiga rek murah. Hait, dengekeun ku sariasa kabeh. Hait, mangsa nitiwan si anu geus didangnikeun. Ku aing ka sariasa kabeh. Hait, utamana ka sia Japra. Kitu deui kasih kower-kower. Hei. Ngadenge Gaper nyarita kitu sakabe anu aya di pupuncrut pasir Cilulumpang. Eueuh anu nyarita kitu deui sasatoan anu aya di sabeureun eta tempat jempling hiji oge eueuh nu disada. Banget ku ngadenge sora jajadug rampog anu ngaran Gaper keur cumarita ka baladna. Mun Abah, sim kuring nampi dawuh kumaha anu bade diparentah ku Abah Guru. Saya gatanaga jeung raga abdi kanggo babakti ka Abah Guru. Ngadenge Japra nyarita kitu Gaper seuri bangun anu ngeunah pisan. Dasar geus karaksukan ku iblis. Hei, anu sia ngomong teh. Kudu kitu aing bungah tah. Hei. Sakuluna sia teh ngagantian awak si Birong jeung si Brewok jeung oge si Sarkoni. Kitu deui. Hei. Si cantik si Nolis anak aing anu pang cantik nak cek aing mah nyaeta si Nyai Patmi. Waktu nu geus ditangtukeun ku aing geus pasti kula warga si Anang teh bakal modar dina waktu ayeuna. Dina dampaleungeun aing penting ayeuna si Anang moal mibanda ajian pancaraga sabab kitabna geus dipaling ku aing. Aing panggagahna, pangkuatna ayeuna mah. Modar si Anang, kitu deui Ratmi. Anu geus nganyeri kana hati aing sia salila ieu. Kucewa aing teh. Kitu cenah cek Gaper, ditema ku Kowar anak buahna. Sok atuh Abah, bejakeun. Naon anu kudu dijalankeun ku Aden Kowar? Saha anu kudu dimaotan wartohkeun ka Dedek Kowar. Cacap nyarita kitu, Japra mun cereng atuh harita teh. Gading sia, dede 7 mulun sia teh leuwih salikur. Awak cengkring kitu parjeung loba gambaran deui. Geus jiga baliho we sia mata anu di sisi jalan awak teh. Sagana ditulisan teh. Jiga heueuh we gablek bobosen ngomong mani dilaeu-laeu kitu sia teh. Waduh. Lamun dibebekeun eta sungut teh ku aing. Nampo Japra jeung Kowar loba omong kitu Gaper nyarita deui. Hait, Gos. Ulah loba bacot sia ogenan sarwana Japra. Eueuh kabecus ieu. Lenge ku jajabeureuh sia Japra. Lengekeun ku sia. Hait. Bawa tabalan-balan samahina. Jong asruk lemur belah kaler, gubug naon bae anu aya. Duruk imahna podaran jalmana, lamun aya anu ngalawan mah kek sakaliguskeun. Ulah pusing-pusing. Kadenge teu aing ngomong Japra. Hei. Semohon, nampi timalan. Ngarasa geus aya parentah kitu. Juringkang Celeng-celeng kereles. Japra sabalad-balad geus eueuh ti eta patempatan. Pok Gaper teh nyarita ka Kowar. Hei. Sia Kowar,
Tah gubug sesana eta jalma-jalma. Jung ranjah ti belah kulon sah. Dengekeun ku sia. Hahait. Aya domba bawa ulah disesakeun. Aya sapi ringkir. Meri hayam entog reon. Malah mah bisa aya cau muli oi. Bawa sia karesep aing eta teh cau muli. Nyaho teh sia. Sumohun guru terang. Anu paranjang teh bari jeung agengnya. Eta cau muli telin. Poh sia. Hait. Bodoh teh kamalinaan sia. Ngajedog di leuweung. Bari jeung kahakanan ogenan sarupaning. Bubuahan jeung bebetian. Lah sia teh nyaho kana cau muli-muli. Acan. Di podaran sateko aing mah. Hait. Aduh. Hapunten atuh guru. Hapunten pisan. Sumohun pokona mah ku abdi baris dipangjanakeun. Ke upami menak cau teh ku abdi si jalmi nu digarung ku abdi teh bade ditaruh seula. Saur abdi teh, ieu cau muli lain. Upami cau muli dicanak. Upami anu saur digarungna sanes, ku abdi dikantunkeun. Kitu tah panginten, Abah. Poh kumaha sia we eta malah. Kumaha sia pokona mah ulah disesakeun. Ringkid kabeh meri hayam entog. Ku sia bawa lamun anu ngalawan podaran. Dos kalinya lah. Ulah mikir deui. Jong kali itu geura lumaku. Jor geura mantog sia. Sanggis ngarasa beres. Curalit-curalit curingkang. Les. Kowar sabalad-balad ogena dihakan ku belebegna poek peuting. Ari gaper sanggis nyarita kitu ka anak buahna. Celeng. Maksud nama ari ka imahna Abah Anang anu aya di belah wetan. Cak urang tunda heula lalampahan gaper anu rek asup ti belah wetan nuju ka hiji lembur. Maksudna merek langsung ka imahna Abah Anang. Ayeuna urang caritakeun Japra jeung sabalad-balad anu maksudna merek ngaranjah lembur belah kaler. Barang keur jujuralitan kitu, sakilat kolepat celeng cele-cele. Dihareupeun Japra teh geus anu ngabedega. Ngahalangan kana lengkah Japra. Pok eta anu ngabedega teh nyarita. Hei manusia iblis, anu geus karaksukan ku setan sia. Reka mana sia teh? Sok sameme sia asup ka lembur. Bejarkeun heula dada aing ye. Anu ngaran si Asih, anakna Abah Anang. Gebeg. Japra teh ngagebeg atuh. Sabab eta jirim teh nyebut-nyebut ngaran Asih. Bari jeung nyabit-nyabit ngaran Abah Anang. Sakedapan mah Japra teh ngahulang. Pok nyarita ka baturna anu aya di satu kangeunana. Urun heula. Waduh. Ya anu ngaku-ngaku anak anu gablag paguron ajak bodas euy. Ke. Tapi dah cek Abah guru mah anu ngaran Asih teh adina si Wikanta. Anu ku aing geus di podaran basa di huma. Pan kabawa palid tah adina si Wikanta mah di walungan. Terus ari ieu Asih nu mana tuh? Ngadenge Japra nyarita kitu pok Asih teh nyentak ka Japra. Hei Japra lawan aing. Lamun heueus sia gablag wawasen mah ieu aing ye anu ngaranna Asih. Benar pisan adina Kang Wikanta anu geus kusia dipateni tah. Basa patelak di kebon jati, rasakeun serangan aing. Rasakeun setan. Hiat. Wush. Hiuk seru. Tenggelan dengan Asih anu dieusi ku tanaga lapisan. Dibarengan ku tajongan kitu deui dibarengan ku tanaga lapisan. Sakilat nyerang kana awak Japra ku tajongan jeung tenggelan. Ari Japra lain ogenan murid ka hiji jajadugarong. Sakilat ngagiwarkeun awakna rada didoyongkeun ka gigir. Suku katuhu dipake nahan awak anu keur doyong. Maksudna merek nyingkahan tenggelan jeung tajongan Asih. Lap juralit tre. Awak Japra teh jujuralitan ka tukang. Dina jurus monyet ngemil. Plos. Tenggelan tajongan Asih teh ngeplos. Sakilat Asih nyusul tepus ku serangan anu leuwih gesit tibatan tadi. Dua leungeun dikepeulkeun, disilangkeun dina dada. Suku kenca setengah nagog posisi di hareupeun awak. Ari suku katuh ditarik ka tukang, dilempengkeun posisina. Nempo Asih masang kuda-kuda kitu pok Japra teh ngagerentes sajroning hatena.
Aduh. Nah jurus naon itu yeuh? Anu dipibanda ku yeuh Bekang. Wah, aing kudu ngagunakeun ajian puseur geni kaya kieu mah yeuh. Cacap nyarita kitu sakilat Japra teh masang kuda-kuda. Leungeun dikepeulkeun disikukeun terus diadekeun digigireun cangkeng. Reketek derek. Awak Japra teh disada. Sabot keur kitu disatukeun Japra anu keur hutet. Muridna Abah Anang jeung muridna Gaper anu sarua keur adu wawesen. Rasakeun sia setan. Hiat. Dan tak parah deui. Asih nyerang ku tenggelan-tenggelan anu dieusi ku tanaga lapisan. Haha, sok rasakeun sia. Rasakeun ieu ajan puseur geni aing. Sok aing moal eleh. Hiat. Wush. Dek duk des. Barasat purinyai peledu. Dua kekuatan bentrok anu ngakibatkeun ting barasatna jeung ting purinyaina anu kaluar tina leungeun Asih jeung Japra. Dalig deug. Japra teh dalig deugan mundur tilu lengkah ka tukang. Bari dina sela-sela biwirna anu ngalai kaluar. Teu lila leungeun Japra teh ngusap kana gadona anu kabasihan ku getih akibat bentrokna dua kekuatan. Nempo Japra kitu pok Asih teh nyarita. Kurang ajar. Sok keterukeun wawasan sia-sia. Anu geus diajarkeun sia ku Jajadu Garong anu ngaran Gaper. Mana ajian puseur geni teh anu dipibana ku sia eta masih lalatu deuleu. Podig amarah Japra teh harita ngagidir. Sakilat ngawangun deui kuda-kudana. Maksudna rek nyerang ka Asih. Leungeun Japra disilangkeun dina dada, bari jeung dikepeulkeun. Asih surti kana naon anu bakal dilakukeun ku Japra. Siat. Wush, blesat. Aya cahya beureum anu dikaluarkeun tina leungeun Japra. Basa Japra nyodorkeun dua peureub ka hareup. Sakilat Asih ngajaul ka luhur. Juralit. Awak Asih teh jujuralitan. Bareng jeung jujuralitanana kitu, Asih musirkeun taragana. Dina ajian tapak sewu anu dimaksud arek neungeul sirah Japra. Japra teu sadar kana naon anu keur dilakukeun ku Asih. Anu posisi Asih aya di saluhureun awak Japra. Bareng kitu sakilat leungeun Asih nu dikepeulkeun teh nyuruwuk lir paser gancangna. Cedung. Ditambah deui ku tajongan anu kena pisan kana awak Japra. Hiu, cebrod, koleang. Waduh, wah, setan. Aduh, kurang ajar sia. Kebut, nangkarak bengkang Japra teh. Karasa sirahna asa bejad katambah tulang-tulang anu aya dina harigu Japra teh asa remuk. Teu ila kaciri. Krejet awak Japra teh kekerjetan siga anu keur sakaratul maut. Nempo kitu pok Asih teh ngagrentes dina hatena. Kang Wikanta, taku Asih geus dibales Kang. Mudah-mudahan akang nyaksian tah ti kalanggengan. Nempo kitu. Sakabeh anu di dinya komo di balad-balad Japra arolohok bengong. Sabot keur olohok kitu pok Asih teh nyarita. Aing rek tumanya ka sia sakabeh lamun sia yang hirup. Sok tuturkeun aing, tapi lamun sia yang modar, sok ye geura lawan aing. Sok burukeun, lain kalah ka ngajaranteng kitu sia. Ngadengi Asih nyarita kitu sakabeh murid-muridna Gaper. Silih teuteup bangun anu mere pertanyaan ka balad-baladna. Pok di Asih teh nyarita bari jeung ngangkat leungeunna jiga anu rek mere serangan. Atuh nempo kitu murid-murid Gaper teh kabeh bareng sideku. Terus ngadiketan ka Asih bari jeung pok nyarita ngawakilan sararea kuno jangkung begang anu ngaranna nyaeta Siun.